mang aidunya mah seperti impian we ai keraos sare mangimpen teh meuni asanya kagungan truk 20 asanya kagungan mobil kol 20 asanya teu nyaho keur ngimpi pan ai geus gurinyal mah hudang jam genep Gusti teu aya pelek hiji-hiji acan tah manusia ge kitu ulah pedah pinuh ku harta kakayaan boga rasa ngora keneh ceuk rarasaan moal maot maninges poho kana ibadah ieu aing teu deungeun keun antep eta jelema nu kitu persis teu aya bedana jeung ngimpi parangsana moal maot meureun harta kakayaan di zakatan oge nyaah ngaluarkeun zakat jariahnya sagalanya nah ai geus maot teh Gusti teu sarangeui-rangeui acan Aratalibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakod banahu tahadama nemek Ki Ahmad nguping kitu teh Pak pucung hul we ti dungus cau mani asa ku bunga anu amarwata suta danati waqadilna kikal badri ajmala temalan deui ku Ki Ahmad fadollat puadi pil hawaki mudhalila duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar ya Allah ning si mang teh eta mah si Karman manangkep tuur we ditongoh geuningeunah si Ahmad ngawihna mah paladirin ge nyelong emutanana yeratna mintar sih mamanahanana nyangkin mantep pala saderek jadi ibu ramana teh Gusti maninges teh tiasa nolak kanu geulis keukeuh bae nganteran ka sawah si Karman maninges begang awak kirana paladirin ibu haji sareng bapak haji teu weleh musyawarah beurang peuting kumaha pikudueunana kumaha picaraeunana Gusti iratna mintar sih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang dedeh teuing ceuk Pak Haji Hasan nya kumaha piakaleunana kumaha nyareatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel majar menang-menang lara yatinira majar menang-menang lara yatinira satria tanang betara nong neng nang nong neng nang dibulak dibalik musyawarah ya kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah lengleng resmi kang sapisan awor sulin raya katon pawarsa nongenang para hadirin anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah ibu haji sareng bapak haji. Jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun.
sebab beratna mintarsih Pak lamun diwagel Gusti bilih kumaha ona da urang teh kagungan putra hiji-hiji na sumuhun ne ayeuna mah kieu urang adamal serat we mangkaning ieu anu nyuratan wae karatna mintarsih teh ti kantor urusan agama ne ieu teh nu bogoheun pisan mesing bapa ge cocok kahiji budak ngora beunghar geus jadi haji ai budakna